Urang mun hayang kapanggih ngimpi babari. Aya tatangga maot, aya guru urang maot, anak abah atau kabogoh urang maot. Oke, urang neangan tempat tu sepi. Penting mandi, wudu, salat hajat, beres salat hajat, salat hajatna maca suratna was-samai wat-thariq. Terus beres enta ka Allah aya doana hayang kapanggih coba ieu ijeung Ki Junaid dieu tah nu maot sare urang sarena kieu cara Kangjeng Nabi baca wasami wa qari kang geus mal kebal kapan Haji Pendi ya roh di jawa kuburan nyeri emang konaon gitu dagang karung teu beres-beres. Baru sing hade siapen aing ge dibolom sakieu ge aing marada bener kumaha sia mah kapangi tah batak ulah keur leutik kana sok heran ka abah almarhum lamun tas nyalateun bae meunang bae 2 poe bagus cenah teh kiai anu kumaha emang bah bagus ka impi cenah ku abah masyaallah lintuh make makuta hebat kabita abah mah sakali kayak aya deui nu maot ke ngariung deui di dapur nya sok dongeng bagus cenah teh kiai eta kunaon emang bah insyaallah kaimpi ku abah gitu kayak deui maot jawara aduh kaimpi ku abah aduh dikasieun karunya amat sok dibejanta ka keluargana supaya disodakohan loba karunya kapan deui ngimpi anu maot deui kayak gitu sekula ieu sering amat ya abah ieu asal nu maot bae sok kaimpi kula sok nanya bah eta sih kumaha bari cenah aya tah kula diijazahkeun ku dieu nya penting poekan kamarna terus urang seungitan semprot aju urang salat kan geus nyahoeun setan na sia yang kapanggih aing hadir sia pocong di hareup coba memeh salat geus sieun teu heula tuh moal beres takos gitulah ahli-ahli Allah teh babarieun jasa kapanggih atuh ai ahli Allah mah ahli Allah mah babari kula mah melangkah ka Habib Lutfi sering jasa mun zarah we zarah lain zarah urang nangtung we kieu oh iya beres nya nang dongeng bagus anu kayak zarah di nangtung we nya kieu zarah oh iya bagus Haji Pendi pernah nurutan gitu oh iya kukula dikieukeun naon sia iya hande bararugu sok tuturuti ka wali sia sugan teh cenah nu neuleukeun sok tuturuti lah Haji Habib Lutfi mah zarah ka Habib Nuh ka Singapura ngobrol kan cenah mah iya naam iya masyaallah khair terus we sorbana dikadiekeun da oh iya khair ya salam marhaban geus beres zarahna kos kitu Habib Lutfi mah si ada bisa nu diung nu kikituan mending rantai bae geus aya mah mas aing mah hayang ngarantai siap da pokona mah maksudna naon hirup keneh nyambung rohna sebab diurusan rohna masyaallah kula baheula sangkilang dibere ijazah eta teu daekeun ngintin teu daekeun sebab ca kahijab keneh ai kuari sarua bae kuari sewaktu-waktu osok gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah